wacigi nyanggakeun hadir cuk dia lagu tilang sono oh ya pamit tepang abdi nu sono pamit tepang abdi nu sono ana bisa berbet nyanggakeun di abdi saparang aturan kasadayan aturan kasadayan sok aya oceng-ocengan oceng balang mulut tilu sok aya ulin-ulinan perut nganjang kayang milu sok aya ngoceng-ocengan oceng pasir jangan mawan bojong sok hayang ulin-ulin urut nganjang suktilah karena jahat si pulut rek ngajakat mandiri rek ngajakat si mandiri bojong bocah halaladir cuk syukur ai halaladir mah eueuh nu katinggalan badannya cunya layak ya geliat teh hararidang geuningan ngapuluh widang teu hidang kapolo hidang waya kieu saya diungeh ai kitu aing dur sasana teh hidang kenal hararidang di cangkemos ya reuneuh oh ya ulang kaleme heula nyajangnya oh nya kedah kau panaya ucap paribasa urang teh sacana ieu pentas seni Sunda nya topeng banjetna amang tipayun ngahaturkeun heula rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan khususna ka Saibul Bet jenjangnya mohon ya teka kantun ke para ulemanana oge anu tebih anu cakep kusim kuring dihormati jenjangnya nya ya pancekolot baheula teh mah aya ucap paribasa mipit kudu amit ngalana urang teh kudu bebeja jenjangnya benar ya undur kudu ka tembong punduk datangna kudu ka tembong tunggir ye tembong tarang hah tembong punduk tarang tarang ongko oh nya punduknya di awak tarang di awak heuh jang lan lain dia ngomong-ngomong ieu heubeul ti heubeul lawas ti lawas nember patepang di jeung urang ieu lemur naon kieu teh jang nya ieu nya ieu teh babakan tong tolang kapung kurma tolang babakan tong tolang ayeuna mah Sukajaya oh jadi nama digentos mun Sukajaya jang semohon ya nya uyuhan amang madak karak ninjak deui tah bareto di dinya jangka oh tadi paliwetan amang begitu ugot urang dieu teh asaweranana percaya jang sembarang ugot grebeg oh begitu saya ugot aya suka 10 kali ugot mah boroyok ke jang oh anu ngaluman hah hujan tanya hujan cenah wah di dieu mah alhamdulillah jajangnya
jang lan lain setik loba namang rek ngabejakeun ngaran khususna ka urang ieu ka urang lembur naon tadi teh Jaya naon Sukajaya nya rek ngabejakeun ngaran ka urang Sukajaya kume kasadayana nya degikeun ah sok Mas Karto eta gondor yo eta lembah urus eta dinawean alimu dan eta alimukin tongeon alias ke sasi itu namanya nya Aisyah tadi dengekeun gitu ye nyawi ngadenge mah ngadenge kan aya nu ngajak ngobrol jeung uing ya aran amang teh teh sadesa di bawah kabeh oh eta teh nya gitu mana teh ngadenge gitu can ngadenge sugan maneh ngongkong neangan nu ngongkong sugan ya mimitina poho mang ya lamun mimitina poho urang dengekeun deui atuh nya heeh Mas Karto eta waduh sehari mang teh nya ngamina siapa teh dengekeun meureunah mimitina poho oh jadi mana mah mimitina poho meureunah uluh teuing terus mimitina poho mang nya ujungna teu inget mimitina poho ujungna teu inget heeh oh nya pantes pangnanyakeun ge tah tengahna mah poek we lebeng teu nyaho pisan ai kitu mah teh nyaho tengahna kitu can ya disebut teh hidang da moal daek sia teh ari kitu kunaon piraku sia teh nyaho tengahna geus boga anak 3 ih dengekeun atuh sok anu telatak ah Mas Karto eta gondor yo eta lembah urus eta hinawean alimu dan eta alimutin tongeon alias Karto eta gondor yo eta lembah urus eta hinawean alimu dan eta alimutin tongeon alias kasoy Mas Karto eta gondor yo eta lembah urus eta hinawean alimu dan eta alimutin tongeon alias samang waduh atohon seserian atohon ataun mata sia meureunnan aya eta keur naon sih gitu nah eta disebut jelema teh hidang teu nyaho porem jelema naon sebut teh hidangna oh nya jelema eta teh lain keur seserian eta teh ceurik kitu teh asal rembing ceurik oh eta teh meureun ceurik geus kitu teh nya jelema ceurik eta teh paingan atuh kumis teh sing jelentrik ceurik teh tai ceurik mah kumis teh sing jalektrik oh ai seuri kumaha sih mang hah ai seuri kumaha ai seuri mah beda kumis teh naronggeng oh waduh bener beda beda seuri jeung ceurik mah nya nya heuh bertad kadenge kumaneh tadi seuri meureun nya hah keur aing ku batuk ah seuri tadi mah seuri meureun tadi nya ai ceurik kumaha ceurik mah tadi geus nu heula oh kitu ceurik mah nya ai ceurik teh cai matan celak kurang loba cai matana ceurik teh ah nya kamari mah komo keur di ditu di Cikampek ceurik teh ni pinuh ta jandela teh oh du tahu teh menang betrik 2 nya aya gabusan hiji ai seuri kumaha mang ta anu ceurik tadi ta jangka tadi ceuri nya ayeuna seuri meureun ayeuna seuri kumaha waduh ai ceuri ai ceuri ai seuri
Saya adalah kena aing batu kuningan. Yang batu lagi batuan aing batu siap ngilu batu. Resep musik aing batu resepnya nah. Ya. Kadengen can. Naon? Lamun can kadenge urang eja supaya nalaktan. Anu nalaktak ya. Sekalinya Ayo Mas Karto, Mas Karto, Gondorio, Lebak Bulus, Kinaweran, Ali Mudan, Ali Mudin, Atong Eo, alias Asoy. Oh, iya teh Mang Asoy. Nya ieu Mang Asoy. Asoy. Bulan Geus lila. Non, Geus lila euy. oh nya encan. Eta beungeut cager. Ai kitu boga aing kunaon? Apaan keur ieu mah gesang lain. Ai bareto mah hideung. Hideung. Ayeuna mah gesang. Hidang. Ieu mangga ieu teh disebut nanti jang ayeuna mah tahun 2015 mah mengumpak aran teh sokan dipanjangkeun. Oh bener. Ieu teh disebut teh Mang Asoy Mulyana. Oh iya teh. Nya Mang Asoy Mulyana. nya Mang Asoy Mulyana. Ari Mang Asoy Cara make celana supaya babari. Wah, Jang lan lain ieu ngomong-ngomong ieu rombongan naon sih adu sing salambruk ieu ya? Hut badak. Pantes Hut Bajrag. Heeh. Aya anu sing penjelut. Bisul. Wah, aing kakarak ngadenge aya rombongan bisul renyak temen. Nya tuh udah sing penjelut. Iya Jang ya. Seni Sunda topeng panjat di Kampung Bayur, Maduhur, Karawang. Jadi ieu teh topeng panjat di Kampung Bayur asal si adi nganong aing ngutrekeun bener. Topeng panjat di Kampung Bayur cepat. Iya. Set aya cak-cak. Cak-cak. Ya, ai batur ngabejakeun ngaran ai can bener ulah makan breng-breng. Ulah kan pabolit. Topeng banjet di Kampung Bayur Ismat. Moal aing mau ngabejakeun ngaran nah. Hitunganna bener henteu. Jadi itu topeng di Kampung Bayur Jang. Seni Sunda topeng panjat di Kampung Bayur. Oh, jadi itu seni Sunda topeng panjat di Kampung Bayur Desa Bandung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Nah, pimpinan Abah Pendul. Kayu teh alamat di Bayur Desa Lemaduhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Batur ieu teh. Ngerti. Ulu telepon. Telepon aya rek ngebel mah. Ta ieu meureunnan anjeung ono. Jeung jadina tempe. Naon? Oh, nomor HP. Nomor HP atuh. Ada kali dibejakeun lamang teu ngarti. 13717045. Anu keluar 77. Gitu aing dana. Jang. Lain dia ngomong-ngomong ieu rombongan topeng. Nya. Terasi. Neng, mana sih Neng? Ya, ilah eta. Wah. Buset. Neng. Kamar. Buset. Oh, itu dipencetan wae. Perangsana lakson mobil cenah. Oh, gitu ya naon sih? Belum. Oh, anu kieu teh gelung. Belum topeng takos kieu tah. Bukan leuwih teh anu pelendungan teh anu cuman kekok. Janganna kakarope na pelendungan. Neng. Hah? Lain dia ngomong-ngomong Neng topeng Bapak Pendul Neng. Topeng apa pendulnya, Mang? Set beres bener. Oh, nya menang memeres ah. Oh, nya heuh atuh diberesan mah da meureun paburiak. Jangkung letik, topeng urang mah jangkung letik. Mana ieu? Lenjang, jangkung lenjang. Jangkung leutik. Tingali atuh. Tingali. Tuh. Beres bener. Jangkung letik. Topeng Bapak Pendul. Geningan bujur ti bangsa tengah senti. Masa ngagorengkeun topeng serangan. Jadi ngaci wae. Ulah sok ditingali casing Mamang. Naon? Jerona mah Nokia. Oh, topeng teh jadi geningan tong ditingali nyinsringna. Ye. Casing. Siang ditina. Tuidang. Oh, jadi itu topeng Bapak Pendul. Nya, Mang. Lain dia topeng teh beureun aya juru kawitna. Oh, itu aya tuh. Eta aya 3. 1, 2, 3. Nah,
opat yang nu kaos beureum. Mana ieu kaos beureum? Nya. Oh, tak beureum. Nah, eta mah anakna sinden. waduh. Si Amel. Neng, Klan. Awi teh ieu sok. Taros kumaha? neng. Ulah. Bade naon aa? Sorry sia. Tanya ke dia. Bade naon? Neng. Ka Neng, aa. ieu ngomong-ngomong ieu rombongan Bapak Pendul. Nya mang. Lain nama ngomong-ngomong ya rek ngenta lagu ya. Bade nyunkeun lagu naon? Lagu ucing-ucingan. Nyunkeun lagu ucing-ucingan mang. Lagu anyar lagu lain lagu anyar, lagu hobel. Gaduh kitu artosna. Ih, kantong loba tah. Eta kantong. Ih, tong dieu beuh di Sabelah deui eta ye kantong. eta kantong. Tah ye kantong. Kantong artosna aya. Kantong mah udah kerusaha. Laguna ucing-ucingan neng. Iraha mang. Lamun bisa mah isukan balik. Ngayeuna. Bisa tah? Diajarnya mangnya. Ya lamun teu bisa dipapakana laku amang. Nya sok ayu. Dengekeun gerinya. Tong hayang. Tong hayang. Hayang naon? Hayang dahar. Wae ngabeakeun karya ieu doang cai ieu doang. Cai angin. Tak ieu dengekeun ge. Geula mangamen. Tong hayang ucingan. Gitu. Ucing belang Mang Asoy buluna tilu. Tak gitu ucing-ucingan eta. Oh, tungtungna sebut Mang Asoy. Nya sebut Mang Asoy. Bade dihitungan moal mah. Itu kan 1 2 3 karek majunya. 1 2 3 amang beringarkeun deh. Sok kayang Ngir. ucingan Anjir. Mang Asoy buluna tilu. Kurang telek nyindena sih laun teuing sudah. Ngenahan mang Sekali deui. kurang. Kurang bedas kene wae gitu. Teu kadenge. Buat erek paregat urat batur. Teu kadenge. 1 2 3 hop. Sok kayang ucingan Anjir. Mang Asoy buluna tilu. Karak telep eta mah. Kakarak ieu telek ieu. Telek. Topeng Bapak Pendul geus ditatar di Bandung. Sagala di Jakarta. Ya sini negeri teu ngarti ieu. Lampeng naon cenah Mang Asoy itu? Ya ngadenge beja ya topeng Bapak Pendul teh geus ditatar di Bandung di Senayan. Oh nyamoran di Jatinangor. Oh, Jatinangor. Oh. Geuningan kuring ngetes ya ucing-ucingan ieu. Kos kieu geuningan. Oh, aya gitu kumaha sih? Baca kuring di bejan. Tong hayang ucing-ucingan. Oh, bener. Ucing belang Mang Asoy buluna tilu. Cekuring kunaon sinden sembarang di eta didengekeun teh pajarkeun bulu kuring tilu cenah. Oh, nyamareun merena gitu mere aba-abana. Nyanyahoan ke sinden Apal. sinden nyanyahoan bulu kuring tilu. Ay gitu lu sakumaha. Beuteung ngagonyong. Sok ah nu bener. Tong hayang marmot. Kunaon sorana? Tong hayang ucing ngomong. Ya bisa tuh orang kayak gitu mah. Tong hayang Mang Asoy tong hayang ucing. Lamun aya mah anjing gedean nya. Bener sok Jang. Coba lagu ucing-ucing aja. Sok kayangan Siap. ucingan ucing belang buluna tilu. Sok hayang
ulin-ulinan urut nganjang jadi milu. Juga tukangkeun geuning. Oh, di karep itu malah mahir 50. Kucing pasir jangan mawat Dia teh boga hajat brosok. sok hayang ulin-ulinan pawakil jajang urut nganjang diliwat-liwat karena jalan Cipulus rek nanjak ka Cimandi rek nanjak ka Cimandi kasaha abdi nyalindung mun mendak tunggal diri supaya kucing-kucing Nungguan boga hajat ya teh. kucing pasir pada mangi panaming deui sok hayang ulin-ulinan panaming saebul be urut nganjang jadi milu sok hayang kucing-kucingan panaming saebul be kucing pasir baramangi sok hayang ulin-ulinan apa lurah haji sapir urut nganjang siang wangi kamana jalan Cipulus rek nanjak Cimandi Tuh. rek nanjak ka Cimandi kasaka abdi nyalindung mun mendak penghara diri mun mendak penghara diri ucing-ucingan ucing pasir umbar mengi tong hayang ulin-ulinan garing pikir siang ucing-ucingan Percaya teh. panaming saibul be anu bagus tong hayang ulin-ulinan ibu rami saibul be urut nganjang hayang lain-lain daun awan lajak beren ditawaran Kalem we lajak kalem. beren ditawaran lain-lain bagjadan di bagan bagjadan di bagan Kalem we kalem. Bayar atuh rokok. Naon ke pengen rokok atuh. ucing belang buluna tilu tong hayang ulin-ulinan Kapalurah, apalurah haji sapin urut nganjang hayang milu Meni ogoan tukang gendang meni hayang dibayar. ucing-ucingan Buru. apalurah haji sapin ucing belang bulu tilu Hai. Hai. tong hayang Hai. ulin-ulinan Hai. urut nganjang hayang milu Oh iya. kecendak kaci mandiri rek nanjak kaci mandiri kemana abdi nyalindung
mun mendak tunggara diri mun mendak tunggara diri ucing apa lurah haji sapin ucing pasir candramawan amolegod sumber laut belanakan sok yang ulin-ulinan gering pikir sok tiba sabar duit butuh nawa hah puluh suluh ucing pasir kubara manging 30 sakali ieu gitu 5.000 deui cawas ya 50.000 mah keduanya ya sindena bayar mang ucing pasir candramawan sok hayang ulin-ulinan gering pikir sok iba kemana jalan timbang libur 5.000 perak deui beli kudu dieuhan tungtungna oh nyam teu beres ah rek ngajak kaci mandiri usaha abdi nyalindung mun mendak tunggara diri mun mendak tunggara diri oh iya tong kayang ucing belang buluna pondok mang asoy sok kayang ulin-ulina mang asoy sindena bayar tukang gendang jeung sinden menita lolo-lolo karena duitnya ucing belang bulut tilu sok hayang ulin-ulin urut nanjang hayang milu sok hayang ucing auli seri ucing belang candramawan sok hayang auli seri ulin-ulin urut nanjang sok dibelah lain dawang awi laja berem kita herang laja berem dita herang lain bagja diri bagja dengan keroya bagja dengan di keroya sokanya kucing belang bulut tilu oh gitu teh adi mang lain gade ge emang batuk deui mang batuk deui Ge, nurut ada topeng batuk-batuk, ge lu batuk. Penyakit eta. Cinong. Bah, penyakit cinong. Penyakit cinong. Neng, hah? lain jeung adege beja ya Bang Sarmi neng. Oh aya mah. Sina karep. Ayeuna Sukan, ayeuna jeung. Mang Sarmin. Mang Sarmin. Mang. Nah, Aya tamu mang. gelanan aduh aing erek batuk gelanan ilah aduh
Gigi break wae. Naon neng? Aya sema. Sema. Nya. Saya sema. Pangasoy. Oh, saya budak pakopen. Nya budak pakopen anu hideung. Wow, eta mah. Oh nyapan babaturan amang. Oh, asoy. Budak jasa gini. Sing bedas teu kadengeun. Sesarena karena budak dah. Ugu enak mah keur ngabudegan. Asoy. Buenem men aya nama. Gigir kade mungkin nemen. Sakali deui atuh. Asoy. Tah garak nembalan. Ye manehna. Si asoy. Nya mang asoy kami sabarkeun. Sabarkeun teangan. Kesemahan kudu pariksa heula. Dan ini pas daun dana KTP ada kudu naon. Emang ngomong naon, Mang? Hah? Ngomong naon? Tadi ya Deng, Aya naon, Mang? tadi ngadenge Mang Sarmin nanyakeun KTP. Nya. Amang manurut ke pemerintah. Cek pemerintah wayahna maneh nyeun KTP, geus nyeun KTP elektrik. Elektriknya. Naon? Naon? Oh, ayeuna zaman ayeuna teh elektrik. Abang lain elektrik. Lain elektrik, lain elek lain. Emang kelek. Elek. Masukkan nerangkeun. Jangan kenaon. Nama make KTP-na diganti. Baru. Make elektrik. Ye, aing mah Jangan, Mang. lain make elektrik atuh. Lain atuh. Naon sih kamu? Elektrik. Tuh, elektrik. Ulah make kelek. Ulah make kelek. Elektrik gitu doang. Nyaman make kelek. Oh, elektrik. Make kelek. Oh, ayeuna mah atos nyieun mah. Geus. Mana sih mana? Naon? KTP. Jadi cokot di desa. Anu kudu penting anu KTP. Naon kudu lengkap anu mah kudu komplit. Masih ngomongin. Teh pisaan bahasa Inggris mah ngomong mah. Asia teu ngarti gitu bahasa eta. Teu ngarti eta mah. Teu ngarti. Nya. Nyanyi keder. Gede deh. Uset ding. Ya soy. Asia di mana wae soy? Di mana wae? Keur newakan jelema nu garoreng. Ayo razia. Iya masalah. Lain razia teh deung wartawan. Oh, warta. Ngadata jiwa usik dikendayakan nini aya 6.000. Eta nu jopo sakitu teh meureunana. Beres bener aya. Nini dikandayakan anu can boga surat kerandaan genep. Dikandaga di babakan tong tolang nu asup Bang Emok 5. Jadi ka Bang Emok nin. Berikut indung nasi Sarmin anu tara mayar lamun ditagih sok marangkat ka sawah. Ayo hutang emok beneran. Nya tepuk aja mayar Bang Sarmin. Mana si Sarmin? Eta Sarmin. Ya teh kieu teh supaya kadenge ya teh. Apa aing nu hudang geus apa ieu dedeuleuan nu remeng-remeng nya? Oh, naon kitu Riz? Hah? Kunaon itu? Cenah yang make mic nya. Kituna cekel. Tah kitu. Ya ieu mah ieu we udang geus meureunana. Remeng-remeng. Si Sarmin ieu. Nya ieu Bang Sarmin. Tanda tangan ke dia kuset hidang. Tosok ayo min. Beuting rezeki ye min ye. Ayo. Jadi gawe teu ieu mah. Sugana ieu rezeki duit. Nama zaman apa bari karena duit teh. Tanda tangan min. Bisa teu amun teu jempol. Oh iyo. Kalau aing menulis nanya. Indung sia saharana emot.
emot Mas ya emot boga anak Sarmin Bapak sia Kinun punten Pak ai Bapak Kinun Bapak kuring ai tadi aku da ing dosa Pak Kinun Bapak kuring ya geuning dina KTP Sarmin binti Kinun teu ideng sia ngaku-ngaku Bapak aing teu ideng si hayang dibere gedang lain gitu salah nulis bener naon salah nulis nana meleng nulisna apa aing salah nulis kitunya ku awas ya panuna oh bener Asoy binti tukang bumbuahan teu ideng Bapak aing disebut beuting si kalenyur kan awakna ya sebutan wae aran bener na si Asia Sarmin hah Sarmin innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon emang bapak sia bener geus pae teu pae ieu etan teu kungsi dibawa ke rumah sakit pisan poe gitu boga penyakit panena waduh teh lah teu pae teu hah teu pae penyakitna stroke celina awas oh dari nunggus pae mah keun deh tong diteuteun doakeun we nyeminnya cerik tak kitu ulah dipake lamunan kudu daek careuri ya kumaju dulu lah Sarmin buset cari hah cari oh sia teh ceurik sudah sia mah beungeut teh ceurik jeung seuri teh saru naon we Mang Sarmin itu Mang Doris ieu kakarak turun pisan oh karunya nyemin karak turun di rumah sakit da geuningan nari ngabodor man teu siling gorengkeun teu rame nyanyinya oh hampura nyawanya urang da bising gede dosa nyalain bising ai dosa mah loba wae lobanya aya wae hampuranya anjir sama naon anjir kunaon kitu Sarmin sebelum beri kidigeun tara rasaan nambahan deh nu gorengnya ho tanya min nama motor teh mama motor dah yang mama motor sama helm pakai motor saha we tuh ribut ini itu tak emang aja keur nulis ke nura ribut min jangan motor saha tuh oh gitu sungut aing bau soy iya lain juga nanti si asup beda sih tak bener pengecia mah lencok itu itu cek aing asoy barang aing cengkat dan bilang aku pengecia asoy ngabadagang itu motorna reka mana reka mana Miluan. oh rek miluan berarti nambahan jadi tilu yun goreng ya Oh, iya nang nabitin si Soy. naon Nu goreng-goreng ke bawah-bawah. nyawa sih emang hari cuma goreng saya nontot Cicing men. tuh kudu digarin kue
dibawa ke Lampung daek. Wah, beres si begawe ya. Oh daek. Daek. Panayeuna di Lampung keur taun ku haseup hutan kebakaran. Salah sahiji apa sia nu rek si Sarmin anu ka Lampung. Berarti si Doris gitu teh arek ngajak ka petet. Pete. Pete. Pete asoy. Pajarkeun penonton mah panjakeun dul bara rodok kabeh milih nyaon PT acan nyebut tujuanna mah PT meureun nya. Lain PT teu Petet. Nyama apa atuh ai salah mah? tak jelema kudu sakarola ge teu ideung teh tujuanna mah rek nyebut Nyaho. Sia ge bener tujuanna nya arek nyebut. Bener si Sarmin ya urang ngabeja rek tujuanna bener. teu kabagian pisan. Si Sarmin hayang ngabuta meureun nya. Buat eulegegan ongkos sarai kisi akan boleh. Wah, di mana-mana gitu sih ulu akan boleh bodoh. Dia. Aya naon, Cek? Lalakina. Oh, di tempat nanya. Tuh aing mending ngajurug-jug. Bola. Teh nulis ke naon? Nek tulis ke naon? Orang foto. Ya, sanajan hayang beunang atuh beungeut batureun ulah diadekeun kieu atuh. Teu ideung mentak kudu sakarola ge. Di foto. Kejauhan mana jadi. Buset teh bagian pisan ya. dibalik. Pemamagaan aing. Kun urusan moto mah aing senior. Punya lain, pada naik ke PC 11 ya. Coba. Action siap lain. Warting kan. Aing jam, yuk, makeblek, bola. Hah? Ayo tuh. Bola. Ini salah rata ya. Itu bape batu lah pada nama apa pae wae si Doris mah. Dibawa mana ya? Hah? Sumatera. Wah, beres ya. Tuh ngomong misalnya, kue ajar sih ya kue. Tong jadi pangrintang sih teh idang. Kan itu ngalah kan itu. Buat teu aya nasib ieu budak halus. Jadi Sumatera jang. Oh, kajian ayo. waduh ting. Hah? Pakai naon ke Sumatera ya? Parep mang. Ilu aing ilu. Nya mendingan itu pakai parep mawal itu. Jore. Iya nah, mau nage. Waduh ting. Waduh ngelehek. Muka motor Iya, kamu dendek-dendek dia bisa ngelah. Sok gede, kudu ngawaro aya kana tukang potret mah sok deng detik. Sukses, say. Oh tuh. Nah. Dibeungeut sia. Okos teritok ya. Batu sakya kasep berapa jadikan banget batu teritok. Kayak teritok. Nya model kieu teritok mah nya model kieu mah golodok. Apa yang ngolodok. 2 menit. Seorang. Nah, Yuk. bangke anu dipoto nu dieu kudu aya 500 lembar. Ya, terus segala foto-foto lo lari gitu lah. Aisyah yang boga duit teh si nolak wae euy. Dek boga rezeki deidang Wah, ayo. nolak. Action, urang ngecek aing action masing-masing ngalaganya. Sebab teh fotoan sia dijual. Sarmet. Siapa bau, Bek? Sok, Udah jam radio.
peduri aing kakarak telek orang hutan mawa Foto minta tunggu nama. Goreng wae. Foto? diadu sorak. Wah, beres ya. Coba. Iya iya. Kurang gede idang Asia yang dipaehan ku aing. Berbeda kata sana nu nyaho teh deung si aya nasib halus. Iya iya. Nyoraan heula. Iya iya. Halus dajang. Coba ieu jajal heula kolor ijo nya. Pos tadi. Ya, panguping palura sapin ayah capek maju deh mogok buat teh jam 5 jam genep masih kene di Karawang kene diklat sapoe deui isukan diklat dina BKKBN anu aya ikatanana jeung KB keluarga berencana tak isukan teh engke pejabat-pejabat nanti deh di Karangpawitan teh deh senam tak entah senam abdi tampil jeung Kang Yadi di Karangpawitan di batuk terus jadi sirikan nu batuk ora itu sirik ieu batuk ngan sia ieu batuk aing ku sia nah aya batuk ieu tajukan teh engke Bapak Bupati PLT Kabupaten Karawang senam tak entos senam teh abdi jam 10.30 11 bodor sugan Pak Yadi hah Pak Yadi nyaho rame nyamal si Yadi ngabodor dia oh nyanya naon Evan lai kudu nama tuh buku apa nyaho rame na itu buku BKKBN anu aya gabunganana jeung KB keluarga berencana wing dek nanya ka Mang Asoy ari nu make ali naon disebutna anu make ali cincin pantes keur peuting teu ngilu Cincin, eta kemari ka mana? Saya treatment. napuh oh nyaho kudu blak-blakan jelema mah anu make cincin Ali pinggir Aduh, Bakinun. nabo Bakinun. ada buat cukup-cukup nabo ari nu make gelang Ayo nah. ari nu make anting naon Jawa tepil upil Upil. Ang sakit kene. upil Ay cek si it. hidung si sakadengeun si upil sok ayeuna masing-masing lamun setiap dijawab setiap ditanyakeun jawab ku masing-masingnya nu make cincin pinggir ngaran oh iye
anu make gelang lengan ngaran anu make kondom Karena nu kitu teh pelit, ai batu jarawak sama ngahenen. Hanya pelit aing lagi aing paur nana. Kumaha jelema mah blak-blakan. Terbuka min. Sia nih nana. ya ulangi ya Batu jarawak ngahenen we. konsekuen jujur tuh Jujur. asoy ge jujur berpeting nabeunya Oh, jelema mah kudu blak-blakan. Daripada wira itu urang ge coba wira. no make cincin Pinggir ngaran anu make gelang lengan ngaran anu make anting Kelingaran anu make kondom Jawab ge. Aing teh bisa jawab aing. Aing nu eta ya. Ke aing anu teh jauh sia nya. Lain harewos. No make cincin Pinggir ngaran. no make gelang no make kondom KB keluarga berencana Itu Charmin. lain orang mah iin deui anak cukup dua supaya orang hirup keharupna sejahtera nya ulah katangka kayak si Sarmin juga si Sarmin anak salapan usaha tibang nabeh penghasilan saputing genep 10.000 per poe pengeluaran 80 Pantes nyosok. mana keur ayeuna mana keur celeng ke sia Tayana boga anak mending geus loba. Ayeuna ku ieu cenah KB cenah 2. Tanu loba tayana ku siang gebuk-gebuk. Paenya nya kono lo bagelah jangan Eta mah terserah ka anu atuh. da urang mah arana ge seni hiburannya Oh nyanyi atuh ah. da geuning kitu urang Sunda mah mun heureuy teh mun teh silih gorengkeun cenah teu rame Aya benang aya henteu. nya gitu ya ayeuna mah urang hiburan we Oh aya mamae ka cenah. da urang mah teh kitu nage keur diutus sina ngahibur ini jenis hiburan nya Aya mamae ka. ari seni teh umpak ngahiburan tapi seni bisa dipakai media penerangan Oh nyanyinya atuh. hiburan jang Penerangan. aya teh ega teh damang teh ebi bu ebi ewi cenah aya nama pere teu ngarokok teh ibu Ega Jarang aya batuk mamae ka mah. ngarokok sapoe sabungkus satengah ngopi 60 kali poe Aya dua cara bersih kali kan dibawa ke puskesmas. wah aing hiburan wah rek ngahibur urang bapakan kanda enak itu kandaganya Jaya. Kudajaya. Jaya Kudajaya. do ilahi lelo aing kalembur sorangan mah di pohonnya euy heeh baru batang tolang Aina suka jaya urang ngahibur euy Bisa dioemin. teh tega hiburan teh hah Apa tadi geus bebeja? itu arieun tega keur ngarokok Bebeja eneng. saurna aya palura sapin cenah palura haji sapin kitu geus cicawa Palura Haji Sapin aya wa. aya hiburanna teh tegan si kopi jeung bala-bala antong Sekarang mamakan sinden. lain atuh tega aing nyaeta terang naon teh bere lagu nu ngareunahan teh ayo musik Si kopi jeung bala-bala araos semanta kabita rek mahugi ka manehna hanjaka duit teu boga aye sapin hidayat kita si kopi jeung bala-bala araos namani edu boga janji jeung manehna rek narosan
nasi payun apa rurang sapu hidayat terbagus Sarangan panganten istri Manggara usana si kopi jeung bala-bala rasana legit tuangna sore-sore arik ngarosan hoyong kawin jeung manehna teu boga duit tungtungna nyeri hate teu bisa kumaha bebene direbut batur hate wala kaya kabogoh dikawin batur turana panganten istri si kopi jeung bala-bala sarangan panganten apa maga kabita rek naugi ka manehna panganten istri anu bagus duit boga aparah haji sapin hidayat terbagus panganten apa kopi maga jeung bala-bala araos namani edun boga cangji jeung manehna rek narosan sasi payun panganten istri deui anu bagus Manggara usana si kopi jeung bala-bala rasana legit tuangna sore-sore panganten istri aturan apa kawin jeung manehna eta boga duit tungtungna nyeri hate panganten istri deui anu bagus abebene direbut batur disarangan panganten apa maga abogo dikawin batur panganten istri deui anu bagus la 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 panganten istri disarangan panganten apa magot anu bagus panganten istri tos biasana dailangan ibu saya boleh betan anu bagus agona jan kosarerea sarangan patohir hati asa sugema patohir berangkat anu mimiti hati abdi ngahiji patohir Beuti harita Atohir manehna terus musapa aku jeuri dina hawa daya nu galiwa patohir berangkat aku anu bagus jeuri dina hawa daya nu galiwa patohir berangkat dede aturan apa tohir berangkat Enggal bila terang Ola dilamikeun deui patohir berangkat Abina parantos tetang patohir berangkat Enggal ragetkeun awak urang hijikeun ibu tohir berangkat dilamikeun deui bele seunati patohir berangkat deui waktu penting harita hati abdi sugema patohir berangkat anu bagus anu mimiti hati abdi ngahiji sarangan apa wakil penting harita manehna terus musapa pasali anu bagus dinawa pasali deui anu bagus gariwa pasali anu bagus dinawa gaya nu gariwa pasali anu bagus dede enggal terus terang pasali deui anu bagus lamikeun deui pasali deui anu bagus abdi mah parantos
sakujur dinawa wakil saya duka liwa sakujur dinawa saya duka liwa. Mang Asoy da urang mah ukur intermeso selangannya satu acana Bapak sutradara diskusi keur lalakon diselang we ku urang ku bodoran tak ayeuna nama tos rantas cenah tos selesai beres. Ya Wak Sarmin Ayo mendingan urang nonton topeng yuk di mana? Ayo nonton topeng. Wasa yuk orang nonton topeng yuk.